Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu kuring dipihormat, satacana hayu urang sanggakan puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan urang sadaya kasehatan sareng kakuatan dugi ka urang tiasa tepang katepung dina ieu acara. Teu hilap salawat cenarang salam mugia teras kacurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nepangkeun wasa simkuring sanugraha simkuring salaku panumbu catur dina ieu acara. Teu hilap nyangakeun hatur nuhun ka sadaya anu karasa hadir dina ieu acara anu bade ngadiskusikeun ngeunaan hirup dina masyarakat anu universal. Hadirin anu simkuring dipihormat, sataacana simkuring saja nepangkeun rancangan urang sadaya anu bade ngaturkeun kamandangna. Hatur nuhun ka saderek Haris Muhyiddin Sofar sareng saderek Redatan Zanar Nambari anu sami-sami ti kelas 11 IPS 3. Para hadirin anu kuring dipihormat, supados teu nyangkolongkan waktos deui, hayu urang sarangan neraskeun ieu acara. Mangga dihaturanan ka saderek Haris kanggo kapayun. Hatur nuhun ka saderek Haris anu parantos nyangakeun kamandangna. Janten kirang langkung anu diduyikeun ku saderek Haris teh nyaeta pentingna urang ngajaga karukunan antara tatanggi sangkan lingkungan masyarakat urang teh ngagaduhan anu namina toleransi. Para hadirin anu kuring dipihormat, hayu urang sasarangan lajengkeun deui ieu acara. Mangga dihaturanan ka saderek Redatan Zanar Nambari kanggo kapayun. Hatur nuhun ka saderek Redatan anu parantos nyangakeun komandangna. Numutkeun Redatan mah toleransi teh kedah aya dina masyarakat urang. Mugia toleransi teh tiasa ngajauhkeun urang tina anu namina tawuran, diskriminasi, sareng nu sajabina. Kumargi waktos anu sakedik deui, hapunten simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade nyangakeun patorosana mung kanggo saurang wae. Kanggo pamilon anu bade nyangakeun patorosana, hapunten teu kenging tarik teuing nyariosna sareng ngacungkeun panangan heula upami bade naros. Hatur nuhun ka saderek kakak kanggo ngadugikeun patorosana. Patorosana nyaeta ngeunaan naon wae anu kedah urang lakukeun sareng naon wae anu teu kenging urang lakukeun sangkan lingkungan masyarakat urang teh janten lingkungan anu ngahargaan kanu sanesna. Dihaturanan ka saderek Haris atanapi ka saderek Redatan kanggo ngawalor patorosana. Hatur nuhun ka saderek Redatan anu ngawalor patorosanana. Anu kirang langkung numutkeun anjeunna mah ngahargaan teh urang teh kedah ngajagi cariosan-cariosan urang teu kenging nyarios anu matak nyinggung kanu sanes. Ngajagi laku lampah urang sareng atanapi sareng upami aya masalah dina masyarakat urang teh sing kedah mecahkeun masalah ku cara netral atanapi teu mihak ka ditu ka dieu sangkan masyarakat teh rukun hirup bebarengan. Teu karaos ieu acara sawala teh parantos rengse. Hayu urang sasarangan tutup ku awasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sajang ngaturkeun nuhun sareng hapunten anu kasuhun upami aya cariosan simkuring anu kirang marenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.